Ingat pan aya Allah nu salawasna nang tayungan hirup urang. Dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha. Mending lobakeun ibadah. Hirup di dunya mah kabeh ge moalillah. Keun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganana. Loba jalma nu disanjung pedah dunyana luyuh layah tapi hatena paciweuh jeung kasusah. Ati pabelit jeung urusan duit. Hirup loba digogoreng jeung dinya nyeri ku batur omat ulah dibales. Justru eta kasempetan keur nguji hate urang. Rada nyelekit kanu ati mah jamak karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyeri ati. Pan ngeunahna sehat teh ku geus ngarasakeun gering. Rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun peurihna hate. Nyieun kahadean ge sing